drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, selamatkan Bilqis. Ya Allah, cintai Bilqis. Ya Allah. Siapa itu Bilqis? Hanya Bilqis teh asa kerpiral gitu di TikTok teh. Ini gede kieunya angin. Dek usum ieu marenya usum hujan, mata kan gede. Ratna, kenaon emangnya didinya? Ada Bu Erna ini. Biasa Ratna mah lagi ngapalin hafalan. Ya Allah, lindungi Bilqis. Yang itu loh. Oh gitu teh. Teh gawe hari mana? Kan Ratna mah kerjanya shift 3 atuh nanti malam. Oh engke peuting teh gawe nanya shift 3 mah nya. Iya betul. Dari mana Bu Erna ini? Pulang sekolah kah? Kok tasnya kecil? Oh biasa we Ratna Bu Erna mah iya karek balik ti sekolah. Ngan Ratna maneh apal teu? Apal apa ini teh? Gosip hot bukan? Iya mantap hot-hot teuing tapi ya cukup panas lah. Maneh apal teu? Bu guru teh gimana ini? Apal teu tapi infonya nggak disampaikan. Apal teu apa ini teh? Apal teh eta pamajikan si Muklis gini anu TKW apal teu maneh? Istri si Muklis? Si Junia bukan? Yang ini yang suka teterekan di ombak banyu itu bukan? Tah si eta si Junia. Kenapa gitu si Junia teh? Si Junia tehnya geus balik ieu jadi TKW na teh. Terusnya balik-balik teh meuli mobil lavender. Oh gitu. Hebat atuh ya si Junia teh. Kalau nggak salah dia teh baru 3 tahun ya. Tapi kok udah kebeli mobil. Hebat banget. Hebat eta ge. Tapi nya jika nama bakal dipamerkan eta mobil dina FB Pro teh. Sok urang ketinggali kumaneh pasti bakal dipamerkeun. Nah, kela mobil apa tadi teh? Lavender? Mobil lavender. Emang naon kitu? Apa Ibu Erna mobil lavender sagala ini teh? Lavender marriage meureun. Bukan mobil lavender atuh, mobil Livina. Itu bener. Gak ada mobil lavender mah. Tah gini eta Livina nya. Aduh, Bu Erna teh inget karena iya pewangi mobil atau lavender, rasa lavender jadi Bu eta ingetnya. Tapi Bu Erna ya, kalau si Junia dalam 3 tahun bisa beli mobil, berarti gajinya gede ya kerja di luar negeri teh. Ya gak sih? Nya gede meureun mata eta si Junia bisa beli mobil oge. Naon mana berminat jadi TKW? Ya sebenarnya sempat sih ya Ratna kepikiran gitu pengen kerja di luar negeri gitu, kerja sama bule-bule gitu. Ulah lah Ratna mana mah tong ka luar negeri iya bisa disiksa kudunungan si itu kan anu belah kaler atau kan balik teh iya beak si Rana sebelah. Apa maksudnya ini teh jadi TKW di Arab gitu? Jadi pembantu? Bukan iya. Ratna mah ya pengen kerja di luar negeri teh pengen jadi apa namanya teh chef atau apa gitu. Tapi kan di Arab kayak di Australia atau di Amerika gitu-gitu. Bukan di Arab tapi. Oh, sugantar jadi pembantu mana teh Ratna? Emangnya Ratna cantik gini jadi pembantu? Bukan merendahkan pembantu ya, tapi kan nggak mau. Ratna mah nggak mau jadi pembantu, mending jadi istri keduanya. Kalau itu Ratna mau. Mana mah Ratna? Terus niatan tante bener gerak. Tapi bentar Bu Erna kok Ratna penasarannya ini sama mobil si Junia. Bentar ya Ratna cek dulu di Api Pro. Api Pro. Oh alah, iya gini udah diposting. Tulisannya ya, Masya Allah tabarakallah Cina mobil baru. Manja deh si Junia. Tapi kok kayak bekas ya ini? Kok penyok sih? Tuh kan bener cek Bu Erna. Pasti si Junia mah bakal posting di FB Pro. Masalah deh Bu Erna mah udah pasti bener. Ya biarin aja tuh Bu Erna. Bu Erna juga kan suka pamer embe ini di Facebook. Wow angin. Tamarain pamer atuh Bu Erna mah ngahanja ieu di posting dina FB teh be bisa ninggalin perkembanganna eta si Timmy, si Neutron, si Jimmy, si Alexa, si Rapika eta teh gitu. Jadi Bu Erna teh lamun hayang ninggali keur leutik kumaha si Rapika teh oh kieu si Rapika teh nya geulis kitu si domba Bu Erna teh gitu. Piraya kambing kuat kadinamain nih kayak manusia aja. Nyapan bete pahile atuh Ratna si Rapika mah pan anu geulisnya lamun si Timmy mah anu rada bodoh geuning nu hideung nu jarang dimandian. Dih meni sarua kene atuh Bu Erna kambing-kambing kene sarua. Sama teh menurut Ratna ieu pancek Bu Erna mah beda atuh eta teh. Ngeus atunya Bu Erna teh heula nya. Itu karunya si Timmy can mandi teh kamari. Hayu Ratna jadi keinget. Ratna kan belum mandi ya dari kemarin. Pantes aja ini rambut Ratna kayak gembel. Mandi dulu Neng, jajan kue tiaw yuk. Wah, Min.
Dih, tumben anak seida mung jajan. Gandeng nih sih. Ih, neon sih jadinya. Kan aku mau cuma bercanda tuh. Bercanda. Kalau mau bercanda Jasmine yang mah. Jajan aja atau ayo. Sok sama aku dijajanin deh, gak apa-apa yuk. Enggak nih, moal nih mah, bung di jajaran oge. Adik kamu ku neon sih nih di sekolah keneh lah leles. Suatu cerita sama aku, kenapa? Tuh aku naon. Dih kira kan aku teh ya best friend kamu alias bestie. Jadi kamu harus cerita sama aku. Sebelum cerita tuh. Iya Jasmine itu ke PMS. Terus tadi gue dicarekan kubu Maya gara-gara iu salah ngitung bilangan desimal. Kan yang mah apalagi bilangan heksagonal. Oh ke VMS, pantesan weh. Tapi ya Neng, kamu dicarikan sama Bu Maya kan itu mah konteksnya pembelajaran gitu, bukan dicarikan secara personal gitu. Jadi itu mah cuma buat belajar aja. Ya sih, tapi nya era we atuh Neng teh. Era aku neon dari kamu. Iya kan Neng tadi carekannya di harapan kelas Jasmine ditinggalikeun ku seluruh murid jadi Neng teh era. Lumayan. Ya matakna atuh Neng, kayak dia mah kamu teh belajar biar nggak dicarekan sama Bu Maya. Deh, nah dari kamu Jasmine dan emang osok belajar ngapain oge, ngapoting siang dan malam. Belajar atau scroll TikTok kamu teh Neng? Oke sih, terus Jasmine nya neng teh kesel nyaho kan PPKN neng sekelompok jeung si Keira. Kan si Keira mah iya kedua tarang ngerjakun kata neng udah anu ngerjakun teh kabeh. Dih meni sok tara ngaca area tante kan kamu oge ya lamun satu kelompok sama aku kamu mah tara ngerjakeun aku nu ngerjakeun ama sesama beban tong saling ngomongkeun lah. Di naon si Jasmine teh ngabela neng nah sing geus neng balik balik. Dih, makanya aku ngebela nu salah, aku mah ngebela nu bener lah. Ya aku mandek sari aja. Jasmine, tapi mending orang kak. Gue alas gimana aku mah. Jika itu balik aku mandek sari, bye. Si Jasmine mending pada mana ngekeun heula nya. Nyoning teker PMS kudu digugu moodna. Bete deh, balik ah. Aing mah mending bosan kieu nya. Bolong dasar TKB kudu dikaputan. Dek meuli teu boga duit. Nya budak teh kebiasaan assalamualaikum atuh mana teh mun asup imah teh nya. Iya, assalamualaikum. Melawai ari taeun teh. Ih meni serba salah wae pan geus salam atuh mah meni. Ari maneh seneng eta jeung dibantingkeun sagala panto. Kumaha lamun rajet? Keur nyawain teu gablak duit teh dasar baru tunjung sama nyaan teh di sakolahkeun teh. Aing meni serba salah wae neng teh nyawa teh keur PMS. Sare ah. Rasaan mah diajarkan teh nu bener-bener ya seneng teh. Tapi nah kawas gitu kalakuan teh. Nurun ka sahari budak eta nya. Aing sok da mangke mah karasa. Lamun indung geus eueuh mah karasa. Sok samun mah geus eueuh mah karasa pek sia rasakeun. Meni angger da ngomong kitu teh. Mimi naon sih? Oke tuh neng ini tuh mau kasih bapak, naon di rumah kieu. Atos ieu kan aya terapeun ge ka dieu. Nih, gandeng teh hanya si mama. Kalau teleponan yang saha sih? Meni jadi neng kahudangkeun. Nya iya udah berkas mah atos sadayana geus diasupkeun, paling tinggal ieu si Neng. Can dibejaan kudu diwanti-wanti heula ke kumaha di imah sorangan kitu. Nah, si mama teh ngomongkeun berkas-berkas. Nek init ka mana ari si mamanya? Atos aya engke paling diantar ke UBR-na ka PT-na soalna kan atuh mama mah teu gaduh kendaraan. Alah, apa nih paling eta mah acting yang cenah Neng pada tadi Neng ngambek ka si mama. Mending sare deui. Neng bager geulis, geura gugah atuh meuni bobota tadi tak can gugah-gugah geura tuang. Nah, si mama tumben bahasana lembut ka Neng. Nung jadi tegenah kieu tadi geus amek-amekan. Ternyata si mama teh nyaahnya ka Neng. Tapi pura-pura sare Neng, geura gugah atuh Neng sok buru geura tuang ka ditu. Mama iya masak karesep Neng, itu tempe balado. Sok buru geura gugah geura tuang. Moal mah Neng moal ah. Di suara tadi di sekolah ngadahar ieu makanan gratis. 5 ompreng. Ari Neng terus mam di mana gitu ieu teh? Nah, tos warga sagala. Nya di sekolah tuh mah, maknya di sawah. Nya atas atuh engke lamun tos gugah tuangnya. Mama itu masak karesep Neng tadi tempe balado. Mama ke kamar heula nya sok kade tuang. Nya. Tapi si mama teh kunaon nya? Nah, asa berubah kitu. Neng jadi RAI biar ketus ka si mama.
Mandi heula acara po. Tapi era kasih mama. Tapi cepel. Tapi lapar oge, kumanya. Jangan satu bae mandi heula geus mandi dahar. Nah, eta aya kantong kitu anu sahanya. Bapak balik itu. Paspor enggeus bisa enggeus tinggal iya mapatahan si Neng lo acan mah. Ternyata Neng horea mandi engke bae. Nah, mama make baju anu kawas kitu ujung. Aya kantong deh. Di kamana ya mama? Neng uning pas pisan we calik kalau mama bade nyarios. Naon sih mama? Naon sih teh? Surprise naon sih? Neng, mama teh teh bade ka Arab nya doakeun ku Neng teh da mama teh ninggali si bapak karunya gitu. Kudu banting tulang sorangan jadi mama teh rek mantuan si bapak ieu teh milari artis. Jadi wayahna nya Neng ku mama ditinggalkeun heula da moal lami lah paling 10 tahun. Jadi tadi mama nelpon si bapak teh dok ka Arab. Nah, gitu. Hampura mamahnya iya ngebaca anak telat gitu. Keun weda Neng di dia ge moal soranganan. Aya Bunda, aya Bu Erna, aya Jasmine. Hampura mamahnya Neng. Naon sih mama meni? Lucu Neng tong banalnya ade dia kudu bisa ngajaga diri, ngajaga awaknya. Pan Neng teh di PHP-keun ku mama teh ka Bu Erna. Jadi tong ngerakeun. Da mama ge moal teuing lah di Arabna paling ge 10 tahun. Mama meni naon sih mama teh kitu Nya atos atunya Neng ari kitu mah mama angkat heula nya kade Neng teh kudu bisa jaga diri tong ngerakeun nya. Mama meni heureuy teh kieu teh meni teu rame naon sih. Hayu Neng assalamualaikum Neng. Insari silmara wajib syukru alaina. Naon sih itu minta paruh kieu? Mak Neng cek salamet nya ieu perjalanan ke Arab nya mak nya bunda kecing sehatnya di dieu. Nitip eta si Neng nya bunda kade eta pangnengokeun bisi teu dahar kitu pangmerekeun daharnya. Siapa mak Neng pasti ku bunda dijagaan si Neng mak nya semoga nya ya mak Neng teh menang dudungan anu bagor kitu bae teh disiksa di aruna mak nya. Hati-hati ya mak Neng, aku pasti bakal menemani Neng terus. Alam ini sedih kieu imannya. Mak Neng dikirit ke arah badan Neng sedih. Mama Neng, ibu yang tinggal aku nih. Nanti bukan banyak, benernya. Hatur nuhunnya ya ibu-ibu sareng Jasmine sadayana nitip si Nengnya bisi kumaha onam gitu nitip abi. Ai naon sih ieu teh meuni? Mama Neng, hayu itu travel geus nungguan hayu. Nya Bu Erna. Neng, mama angkat heula nya. Omatnya nu tadi cek mama kudu diregepkeun, kudu dilakonan nya. Ayo Neng. Mama tungguin ke Neng. Mama. Mama tipayunnya mangkat heula. Udah tuh Neng gak fair-fair kamu kan ada aku tuh ada Jasmine, ada Ica, ada Bunda, ada Imas. Bu Imas maksud aku teh jangan sedih lagi udah. Mau Jasmine udah bayang sih mama gitu aja sih mama. Udah tuh Neng udah ini udah gak usah sedih aku jadi ikut sedih. Gak ada tetes mata ya. Allah tolong tinggalkan Neng mah. Dan jangan sedih mama. Kunaon ari berak eta jeung gogorokan sagala cenahnya. Kunaon ari mana jeung gogorokan sagala? Seneng. Kunaon ari mana jeung kaos kitu? Ngalindur eta atau kumaha sok nyarita? Mama menineng sieun ambung sorangan. Ini teh paruguh ngimpi naon mane atuh ieu teh? Sok nu puguh. Neng mimpi mama ke Arab terus nenek tuangkeun sorangan di dieu. Terus aya tagoni. Tapi tagoni teh eueuh tapi aya sorana. Meni sok rupa-rupa sagala sia mah mimpi teh Neng. Maknya indung ninggalkeun budak sorangan ieu. Ya dan Neng teh atuh sieun mama, maknya Neng di bawah sorangan, mama induit kitu jeung. Yang matakna atuh mana teh deuk sare teh maca heula doa jadi mimpi moal kawas kitu. Kumaha jeung teu ngaji budak teh nya? Iya, tapi mah
Neng dek minta hampura soalnya tadi teh balik sekolah Neng teh ambek-ambekan ke mama dapat iyo Neng teh ke PMS. Terus Neng teh tadi carekan ku Bu Maya tapi Neng minta hampura we teh Neng mah. Heeh, tenan naon ngantong diulangi deui maneh teh. Juga nu alus wae kolot kawas kitu. Dengekeun ieu nya, indung mah ngambek teh bakat kunyaah, lain ku ngewa ieu. Iya mama, maafin Neng nya. Heeh, mama ge minta hampuranya mun mama ieu sok nyentak wae ka Neng. Matakna tong pi omongan bete disentak ku kolot. Mama tong ninggalkeun Neng nya, komo nepi ka ini ke Arab mah. Geus bisi bapak hungkul anu ka luar negeri mah tong jeung mama. Nya moal atuh Neng maneh mah moal ditinggalkeun. Kumaha ditinggalkeun maneh mah? Nah cai ge saat nepi ka tutung etana pancina. Oh kabegug maneh mah ditinggalkeun teh. Iya mah. Maafin Neng ya mah, Neng sayang sama mama. Heeh, mama ge nyaah ka maneh sok le geura mandi aya mah bau kitu maneh teh balik sekolah teh mandi ka sarenya. Iya. Tapi lamun si mama ke Arab alus oge sih. Kan Neng teh bari juga si Jasmine kata beunghar si mama jadi artis Arab. Wow, amazing. Sadede lanjutkan sugan si mama jadi indita ke Arab. Cari kuingat tinggal itu. Kudu ingatnya omat, Neng teh tong ngerakeun nya. Hayu. Aya Bu Erna, aya Bunda. Neng, mama ada TKW. Terus bisa paspor. Bisa. Aku tuh gak suka kayak mau. Ya Allah, alhamdulillah. Nggak bisa, aku udah hilang. Bentar ya, bisa sedikit lagi. Oh, udah turun aja loh. Kelihatan nggak itu udah itu? Mama tuh gini sih, Mama. Terus? Bisa gini, si Jasmine bisa gini.